Bubukaning ieu carita mangsalam harita dina waktu peuting. Nyatana kira-kira mah dina waktu sareureum budak. Di lemur Bayongas harita loba jalma anu parancuh nangtung di hiji palataran. Memang di lemur Bayongas teh aya hiji palataran paranti latihan ilmu silat anu dipingpin ku hiji jalma anu katelah Juha. Sok disebutna teh Mang Juha lantaran geus kawin malahan mah geus boga anak. Pamajikanana anu katelah Narsih umurna teh 20 tahun sedengkeun anu katelah Juha teh umurna 25 tahun masih keneh ngora. Sedengkeun anakna anu kakara umur 3 tahun anu katelah si Dudung. Di lemur Bayongas aya 10 susunan imah. Memang didinya teh pang saeutikna susunan imah di antara lembur-lembur anu sejenna. Dina waktu harita jalma-jalma harita parancuh nangtung ciga-ciga anu keur nungguan hiji jalma. Sedangkeun bararudak mah eueuh di eta patempatan aya di imahna masing-masing. Kecuali harita pamajikanana Juha anu katelah Narsih anu aya di gigireun Juha bari jeung mangku orok anu umurna 3 tahun teh anu katelah si Dudung. Dikenca katuhna Mang Juha jeung Narsih harita parancuh nangtung aya kana 10 urangna. Dina kayaan kitu syurilat harita aya cirim anu datang kadinya disusul ku cirim anu sejenna. Cerilat. Cerik. Harita eta jalma teh parancuh nangtung dedeg pangadegna geus kolot. Ciga-cigana mah eta teh pamingpina. Kira-kira umurna memang geus aya kana 65 tahunan. Eta jalma teh nu katelah Bah Gurandil. Pamingpin ti golongan jahat anu memang talengesna kabina-bina. Dina waktu harita Bah Gurandil jeung baladna jeung wadia baladna anu katelah Margoba, si Kobra, si Gobar, si Hardan jeung si Bursen harita parancuh nangtung ditukangeun guruna nyatana Bah Gurandil teh. Sedangkeun si Margoba harita nyekelan hiji gagaman atawa pakarang anu katelah kampak iblis teh. Eta kampak teh sabelah dina harti henteu bulak-balik, henteu seperti halna kampak maut nanggageni wiro sableng henteu. Ieu mangan sabelah tapi memang jeber eta kampak teh tur seukeut nakeranan. Kadatangan Bah Gurandil jeung wadia baladna puguh we. Juha jeung wadia balad anu sejenna harita jadi ratug tutunggulan. Malahan mah pamajikanana anu katelah Narsih harita nyekelan leungeun katuhna Mang Juha. Cakakak harita Bah Gurandil teh seuri ngegagak harita. Kumaha jager euy Juha? Dewek kakara datang ka dieu yeuh. Hampura lantaran loba urusan. Kaditu ka dieu tarung jeung tarung we dewek mah. Kadina peuting ayeuna dengekeun ku Jujubir sia Juha. Dewek boga pamenta. Wan teh mah dewek dina peuting ayeuna tarung jeung Andika. Tur dewek kan unggul, maka dewek menta pamajikan Andika bakal dibawa ku dewek ka panembukan pasir Cariang. Kumaha satuju Juha? Mang Juha harita ngareret ka Narsih pamajikanana anu direret harita jadi ngadak-ngadak alum sok bisi we anu katelah Juha teh salakina ele jajaten
ku anu katelah Bah Gurandil. Memang tibare tokene oge Bah Gurandil teh sok nyieun kakacauan jeung kajahatan. Tapi dina masalah tarung mah memang nyatria tara pernah ngebongohan ti tukang jeung selalu manehana teh ngajak tarung tapi sok menta imbalan lamun menang hayang itu lamun eleh bakal kieu. Kumaha we eta mah dina persetujuanana. Juha harita cumarita ka Bah Gurandil didengekeun atau disaksian ku jalma-jalma di eta patempatan. Mun adika hayang na kitu mah teu nanaon. Dina penting ayeuna kahayang anjeun bakal disutujuan ku kula. Mun dewek anu eleh atawa Andika anu unggul pek ta ieu pamajikan dewek anu katelah narsi teh bawa ku Andika Gurandil. Dewek suka jeung bunga ngadenge ceritaan anjeun Juha euy. Da ayeuna pamenta anjeun naon Juha? Mun teh mah anjeun anu unggul sok bejakeun ka dewek. Mun teh mah kula anu unggul. Ulah sakali-kali deui anjeun datang ka ieu patempatan. Mun teh mah anjeun jeung balad anjeun ngulampreng ka dieu. Maka anjeun kabeh bakal binasa ku leungeun dewek. Ranjeun kabeh bakal binasa. Kakara oge nincak bakal langsung paragat nyawa. Ku dewek moal dikukumaha. Bumi jeung langit bakal jadi saksina. Satuju Juha lah. Kahayang Andika bakal disatujuan ku dewek jeung gua dia bala dewek. Batur-batur, balad-balad dewek, kumaha satuju. Kabehanana harita reyang satuju jeung satuju. Dina kayan keur kitu, burudul harita. Loba jalma anu datang kadinya. Tetela geuninganan eta jalma teh masih muridna atau baladna Bah Gurandil. Jika nama memang baladna Bah Gurandil teh anu aya di dinya mah nyatana anu limaan mangrupakeun murid anu pangsaktina we di antara murid anu sejenna mah. Sedangkeun anu kakara datang mah mangrupakeun murid anu ecek-ecek keneh anu elmuna teh masih keneh dihandap. Kabuktian datang teh telat kadinyana. Kabehanana langsung ngaparis ditukangeun margoba si Kobra si Gobar jeung Hardan Katut Bursen. Ngabaris oncor ma oncor dina waktu harita cang lantaran wadia baladna atawa murid-muridna Bah Gurandil teh mawa oncor. Baladna Juha oge sarua mawa oncor tapi henteu loba ngan saukur aya 2. Dina waktu harita maka caangan ku oncor anu dibawa ku muridna Bah Gurandil caang mabrak di eta patempatan. Wan kitu carana mah urang geus paheut Gurandil. Mun dia mah anjeun teh unggul pek bawa pamajikan kula. Tapi lamun teh mah kula anu unggul weyahna anjeun ulah sakali-kali didatang ka ieu pilemburan. Ulah sakali-kali ngaganggu ka ieu pilemburan karahayat kula. Satuju pisan. Tok ayeuna mah urang adu hareupan we geus ulah loba carita lah jeung dewek mah. Ulah loba ting loba babacot, kalah ka bau sungut, kalahkeun ka loba bau budah. Sok urang mimitian. Cilang harita Bah Gurandil loncat asup ka jero pakalangan tarung
Juha harita ngaret heula kanu jadi pamajikan anaknya tenan Narsi. Anu kar ngeluk tungkul we. Manehanana harita ditaruhkeun pikeun naon? Pikeun dirina Mang Juha. Lamun teu Mang Juha eleh, maka pamajikanana bakal dibawa ku Bah Gurandil. Daek teh daek Narsih kudu nurut kanu jadi salakina. Lamun teu mantu nurut, datang tu salakina bakal ngadat ka dirina. Cileung kalayang harita Bah Gurandil asup ka jero pakalangan tarung. Curali celing. Sedangkan Juha harita leumpang we seperti jalma anu lempang ari ka sawah agandeang we teu sieun teu sing harita. Bookna Bah Gurandil katebak angin harita menikeun kareriaban sarua Juha oge. Bookna teh riaban kawantu jawara mah bookna sok panjang. Make papakean harita Juha teh make pakaian bodas kabehanana sing sarua bodas. Termasuk anu 10 jalma oge sarua make pakaian teh sing sarua bodas. Bah Gurandil jeung wadia baladna mah make baju na teh hideung. Malahan mah aya anu make baju na teh baju beureum. Narsi harita ngan bisa rembai ku Cimata we lantaran karunya. Karunya kasaha? Karunya kanu jadi anakna mun teu mah Juha anu bakal eleh cacaten ku Bah Gurandil. Rengkene harita Bah Gurandil masang kuda-kudana. Mang Juha oge sarua harita masang kuda-kudana. Jurus Mang Juha mangrupakeun jurus pancabumi. Nu kahijina jurus inti bumi, anu kaduana jurus kilat bumi, anu katiluna jurus paku bumi, kaopatna jurus lebur bumi, jeung anu kalimana mangrupakeun jurus pamungkas nyatana aji bumi tunggal. Dia tapi lemburan mah nyata di lemur bayongas. Mang Juha teh mangrupakeun jawara anu can pernah kaelehkeun. Lepatandangna lamun teu mah datang ke lemur anu sejen oge, Juha teh sok unggul jeung unggul bae. Mangrupakeun jawara pinunjul dina waktu harita mah. Tapi duka mun teu mah ayeuna tarung jeung Bah Gurandil nah bakal unggul atawa Juha teh bakal paragat nyawana. Hal ieu teh memang can bisa ditabak kudu jadi pamajikanana jeung wadia baladna anu 10 anu harita keur parancun nangtung we dikencak katuhun Juha. Eta sakabe jalma anu aya di dinya anu 10 urang teh bisaeun kana ilmu silat. Tapi nya kitu teh we ilmu silat Juha mah leuwih pinunjul tibatan anu 10 urang teh. Urang mimitian darungna Juha euy. Ada penrajang dewek yeuh. Hiya! Cerilat harita. Bah Gurandil narajang harita ka Mang Juha. Beureup katuna harita ngapelusur merikeun ka nyawuk tarik naker. Mun teh mah ka jalma biasa eta panrajang teh disabrutkeun gitu tang tu we. Jalma biasa mah samemekeuna oge jiga-jigana langsung ngalepek. Lantaran sawukna oge ngandung kakuatan kadenge pisan harita menikeun ka nyalebar. Anu diala ku Bah Gurandil nyatana dadana Juha. Lamun teh mah keuna geus pasti we dadana Juha teh bakal bejat ceuk ijiran Bah Gurandil dina waktu harita. Wadia baladna Bah Gurandil harita menikeun ka gogorowokan ngadukung kanu jadi guruna. Dina waktu harita Juha ngapendung penerajangna Bah Gurandil make leungeun ka tuhuna. Kedugdes harita sawuk lengan kencang kaplesur takis di bae harita ku Juha. Kedugdes banturokan dua kekuatan harita terjadi deui geus 2 kali. Cari jeug harita Bah Gurandil mundur ka tukang salengkah sedengkeun Mang Juha oge sarua harita mundur na teh ka tukang salengkah. Kabuktian tenaga lapis na Mang Juha jeung Bah Gurandil teh memang saimbang. Bobotoh nama harita nyatana wadia baladna Bah Gurandil terus harita ngadukung kanu jadi guruna. Menikan ka rame, menikan ka seah di eta patempatan teh lantaran terus-terusan gogorowokan. Ogo we jumlahna ge 20 urang atuh ditambah deui 5 jadi 25 urang wadia baladna Bah Gurandil atawa murid-muridna.
saheng kumaha kawantu kacida lobana dibandingkan jeung wadia baladna Mang Juha. Sabruti bae Bagurandil harita raja ngagunakeun leungeun katujeng kencana ditambah di suku katujeng kencana manikeun kesing blesur harita. Mang Juha dina waktu harita ngapedung panerajangna Bagurandil sakapeung mah papalicetan sangkan teu kabedangan ku panerajangna Bagurandil. Hiu kedugdes, siat hiu kilek blos. Dina waktu harita Bagurandil nempo harita aya lolongkerang kosong. Manehanana harita ngajejek kana palebah ping-pingna Mang Juha. Hiu kedudas masih bisa dipendung harita ku leungeun kancan Mang Juha. Dalik deug harita ngadalik deug mundur ka tukang duarana pada ngadalik deug nyatana dua lengkah masing-masing dua lengkah ka tukang. Tetela Andika teh lumayan oge ilmu kesaktian Andika teh Juha. Tapi montong sombong sia, iya. Cilang harita Bagurandil narajang di luncatna lumayan luhur harita. Anu dialat harita tak Mang Juha. Mang Juha harita ngageserkeun sukuna ka belah katuhu. Keplos harita. Dengan katuna Bagurandil harita ngeplos kena angin. Dina kayaan celik pancu nangtung kana taneuh. Mang Juha harita ngirimkeun panerajangna nyata leungeun kencana ngagedor harita kana dadana Bagurandil. Hiu jobet. Dalik deug. Harita Bagurandil dalik deug mundur ka tukang aya kana opat lengkahna. Buru-buru harita manehanana mancuhkeun tangtunganana. Ragatek harita Mang Juha ngawatek ilmuna nyatana jurus inti bumi. Tanagana harita dipuseureun kana dua leungeunna jeung kana dua sukuna. Mun teu mah kakenaan ku eta jurus tang tue musuhna bakal ngalapak pingsan atau bisa-bisa bae langsung paragat nyawana. Pikeun jalma biasa mah langsung paragat nyawana, tapi pikeun jalma anu eusian mah saperti halna Bagurandil, hal ieu teh tang tu bisa pingsan omo paragat nyawa mah lantaran musuhna oge ngandung atawa mibanda kakuatan anu rosa tanaga lapisna anu hebat. Ragatek harita Bagurandil ngawatek jurus anu disebut walung besi. Dua leungeunna harita kakar liibrat besi, dua sukuna sarua harita liibrat besi, malahan masa kabeh badana sakujur badan oge harita ngajadi teas lir ibarat besi. Tada ye curilat harita Bagurandil narajang deui bae. Sauk pereupna harita ngeplesur kana badana Mang Juha anu dialat teh harita carehamna Mang Juha. Leungeun kencana geus siap-siap we deuk ngagedor kana puceulina Mang Juha. Mang Juha dina waktu harita ngabandung panerajangna Bagurandil ngagunakeun sabesang leungeunna. Hiu kedugdes. Bantrokan demi bantrokan teh harita kajadian deui bae. Jarik jeug duanana mundur ka tukang. Saburut deui bae harita Bagurandil narajang ka Mang Juha. Mang Juha harita papalicetan nyingkan kana panerajangna Bagurandil. Palicet keplos, nyingcet keplos, julung keplos. Lalu kali serangan harita ngeplos jeung ngeplos di bae. Ragatek harita Mang Juha ngawatek ilmu nu kaduana atau jurus anu kaduana nyatana jurus kilat bumi. Mangrupakeun jurus anu bisa kokolepatan jeung di daya hantemna daya gedorna ge masih keneh ngagunakeun jurus inti bumi. Ieu mah mangrupakeun jurus kokolepatan hungkul nyingkan kana panerajangna Bagurandil. Ngolepat harita Mang Juha ngolepat geus aya di belah kencaeun Bagurandil. Pogoe Bagurandil harita moloh kaget manehanana luak liuk neangan cirim musuhna. Dina kayaan keur culak-cileuk kitu harita gedoran demi gedoran leungeun katuh jeung kencana harita keuna pisan kana tonggongna Bagurandil jeung kana dadana. Hiuk jobet, hiuk joblot. Wah, sia goblok gabongoar anjir. Jarik deug Bagurandil harita. Jarik jegan lantaran geus kabeunangan ku dua tenggelan Mang Juha. Dari gedor Mang Juha memang pikiraneun harita sok sanajan ngagunakeun jurus walung besi tetela kerasa nyeri ku Bagurandil.
Jurus waluk besi teh ciga-ciga eueuh pangaruhna pikeun eta jurus anu digunakeun ku Mang Juha. Dina waktu harita Bah Gurandil neuteup ka murid-muridna anu limaan nyatana Margoba, Kobra, Cigobar jeung Hardan Katut Bursen. Pogo we anu limaan teh surti buru-buru harita. Manehanana ngaluarkeun bubuk tipung tina balik bajuna. Saterusna ditendeur dina dampal lengan kencana, saterusna harita ditiupkeun ka jemantara atawa ka belah luhur. Memang luar biasa harita eta bubuk tipung anu tiupkeun teh harita langsung ngararapung. Saterusna harita ngadeukeutan ka Mang Juha. Dina waktu harita Mang Juha teu sadareun yen bubuk tipung teh mangrupa racun anu bakal nyariana kana sakabeh badana mun teh bisa kaangse ku Mang Juha. Pogohe dina waktu harita teh Mang Juha ngangse eta bubuk tipung da memang teu kaciri atuh lantaran mangsa alam teh mangsa alam peuting. Sok sanajan aya naon aya oncor ngabebela caang di eta patempatan tetep we ada bubuk leutik samodel tipung mah teu kacirieun. Sup harita eta bubuk tipung teh Mang Juha harita kasedot tina irungna malahan mah tina bahamna kadang-kadang masuk asupna teh. Sup eta bubuk tipung teh langsung harita kana anggota badan anu aya di jero nyatana kana dada kana paru-paruna terus harita kana pembuluh darah sagala arasup eta bubuk tipung teh. Anu 10 urang wadia balada Mang Juha teh nyahoeun ngan saukur murid-muridna wungkul jeung Bah Gurandil anu nyahoeun kana eta kajadian. Andika memang hebat Juha euy. Tapi can beres euy tarung teh can beres. Urang teruskeun deui yo jurus singa edan yo. Haup rakateuk. Harita Bah Gurandil ngagunakeun jurus singa edan. Ujug-ujug harita kukuna teh manjangan. Kuku palabah sukuna ge sarua harita manjangan jeung deui. Dina badana Mang Juha teh kaciri harita kaluar bulu seperti halna singa we. Yaw cung Bah Gurandil harita narajang luncah seperti halna singa anu dek naon anu dek ngahakan kana lawana atawa dek nerekam lawana ngalumpuhkeun lawana. Mang Juha dina waktu harita masih ngagunakeun jurus kilat bumina. Curilat harita ngolepat keplos. Harita cakaran demi cakaran Bah Gurandil teh teu keuna kana sasaran lantaran Mang Juha geus ngolepat pindah tempat. Buru-buru harita Bah Gurandil malikeun badana cileng deui kitu jeung kitu we harita kajeleng keplos kajeng keplos. Tapi aneh Mang Juha dina waktu harita jadi ngadakan-dakan leuleus. Manehanana malahan mah harita dua panon teh jadi ranyai tetenjuan jadi kararoneng. Pogo we pikeun Bah Gurandil mah kasempatan anu hade. Cileng kalayang. Jirimna harita ngalayang saterusna mah harita lengan kenca katuhuna nyakar harita kana pipina Mang Juha. Siat hiup berat. Getih harita menikeun ka ngucur tina pipina Mang Juha. Belah kenca katuhuna harita. Ditambah deui harita berat kana dadana lengan kenca katuhuna Bah Gurandil harita kena pisan palebah kukuna kena pisan kana dadana Mang Juha. Pogohe harita Narsih jeung wadia balad anu 10 kaget lantaran Mang Juha eleh jajaten ku Bah Gurandil. Pungkasna mah harita Mang Juha ngangkatkeun dengan katuhuna. Muridna nyatana Margoba ngalungkeun harita kampak iblis ka guruna nyatana Bah Gurandil. Kalayang eta kampak teh ngalayang. Siat kap. Eta kampak teh aya dina cekelan Bah Gurandil. Asa-asa harita hiuk eta kampak teh sabetkeun kana palabah dadana Mang Juha. Siat berat. Mang Juha memang dina waktu harita leng-lengan lieur boro-boro teh ngagiwar manehanana ge mikiran eta kajadian bet aneh. Manehanana teh bet bisa kitu la lieur laleneng malahan maranyai sagala. Kampak teh keuna pisan harita kana dadana Mang Juha menikeun ka pura-bola menikeun ka getihna teh kaluar pika watireun. Eta kampak disabetkeun ti kenca kabelah katuhu puguh we harita menikeun ka euceuy bajuna Mang Juha karagerakan ku getih. Jerit harita Narsih ngajerit. Malahan mah budak nage anu katelah dudung teh harita gogoakan menikeun ka awar-awaran. Nya sabada kitu mah kulantaran
Winarsih teh adek lompat buru-buru eta orok teh dipasrahkeun heula ka si emak anu aya di dinya anu katelah Ona. Eta budak teh langsung dipangku emak Ona saterusna mah berengbeng. Narsih harita lompat gabruk anu jadi salakina anu harita geus namruk mandi getih. Mang Juha harita nepikeun ka Prial Buncelik. Nya saterus nama harita Mang Juha tinggal lepaskeun nyawa dina waktu harita eleh jajaten ku Mbah Gurandil lantaran Mbah Gurandil mah geus ngalakukeun tipuan atawa licik dina tarungna. Euleuh waktosna paratos Epkom dangu berjing kantun kasadayana insyaallah ditana nyi urah teraskeun dina bagian anu kaduana. Berjing kantun kasadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.